warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nama abdi Gadis Cantikananda Utama ti kelas 10 MIPA hiji. Abdi di dieu bade ngawawancara tentang COVID-19. Mangga tepangkeun. Ya, nami abdi Mamangga, jadi abdi teh sareng pamanah gadis. Naon wae pendapat tentang virus COVID-19? Virus COVID-19 teh nyata COVID nyata virus anu cukup berbahaya sih mun sangkan loba jelema. Upamina kan penyakit ieu teh nyebarkeun dinu droplet nyata sistem pernapasan atau air liur sajabana gitulah. Saha wae sih jalami anu bakal kainfeksi virus corona teh? Mun nanya saha wae nya pasti kabeh jelema pasti bakal beunang virus ieu nya. Soalna virus ieu teh teu mandang umur, tapi nu paling bahaya nyaeta umur-umur anu patos kolot gitu. Kumaha dampak atawa sikap POM nganaan pembelajaran jauh atawa daring? Mun sikap mah nya paling urang teh kudu nyesuaikeun jeung kaayaan wayeuna. Kan orang oge teu bisa maksa gitu. Nyaeta kan virus ieu teh nyebar tiap hiji jelema ka hiji jelema. Jadi urang teh kudu bisa nyesuaikeun. Yang kan berarti urang teh kudu bisa sih adaptasi jeung teknologi ayeuna aya. Ayeuna tos aya vaksin teu acan Om jeung saha wae eta vaksin teh? Mun vaksin mah tos aya. Nah, tapi nu diutamakeun ku aya ku pamarentah teh nyaeta ku tenaga kesehatan heula karek bisa ku arurang warga biasa. Oh, gitunya Om. Nuhun atuh hatur nuhun ngawaktosna. Semoga arurang sehat. Amin. Amin.